Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syafi'i anu bangsa Syafi'i madhabna Bantanin anu bangsa Banten, ikliman nagarana Tanarin anu bangsa Tanari, mangsa tempat lahirna wadaro sareng daerahna, ghafarallahu muga ngahampunten Allah dunubahu kana pirang-pirang dosana Muhammad Nawawi, wasataro sareng muga-muga nutupan Gusti Allah bidaroini dina dua tempat dunya sinareng akhirat, uyubahu kana kaaibanana Muhammad Nawawi. Hadihi ari ieu anu dicita-cita dina hate, tauqidatun eta pirang-pirang tulisan, nafiatun anu manfaat insyaallah taala lamun ngeresakeun Allah taala, ala muhtasari kana kitab anu ringkas, mulaqabin anu dinamian ieu kitab teh bisa pinatin naja kusapinatun naja anu hartosna kapa anu nyalametkeun, fi usulidin dina nerangkeun perkara agama, wal fikih sareng ilmu fikih, li syekhil alimi karangan syekh anu seueur ilmuna, fadilin anu unggul, salimin tegesna Syekh Salim bin Samir putrana Syekh Samir, hadori anu bangsa hadori, ikliman nagarana wal Batawi sareng bangsa Batawi, wafata nawarallahu pupusna mugia nyangan Allah sorihahu kana pakuburanana Syekh Salim, tutamimu masa ilahu hana nyampurnakeun tauqidat kana pirang-pirang masalah, muhtasor wa tafuku sareng mecatkeun tauqidat musakilahu kana anu hesena hesena muhtasor, watupasilu sareng anu meretelakeun mujmalahu kana masalah mujmal ieu muhtasor, wadatuha sareng ngangkit kaula kana ieu tauqidat, litakunu supaya aya ieu tauqidat tazkiratan eta jadi papatah lin nafsi buat kaula, waliko sirinan sareng buat jalma-jalma anu pendek pamikiranana, mislin samisya kaula, min abnain tina pirang-pirang putra jinsin sabangsa kaula, wasamaituha sareng ngajenengan kaula kana ieu tauqidat, kasapinatus saja kalawan kitab sapinatus saja, isarhi sapinatin naja dina nyarahan kitab sapinatun naja, wa audatuhu sareng ngajelaskeun kaula pitarjimi kalawan pirang-pirang terjamaah, bipaslin kalawan pasal, wa ghairihi sareng lian pasal, iktidaa karena nurut bil kitabillahi taala kana kitab Allah taala, bi kaunihi dina ayana kitab Allah mutarajama eta diterjemaahkeun, mufassalan tur dipisah-pisah, suron kalawan sasurat, wali annahu karena sanyana mutarajima dil pasli, abasun eta leuwih ngajurung ala darisi kana ngaderes, watahsili sareng kana ngahasilkeun minhu tina eta mutarajima wa hamtu
sareng ngalebetkeun kaula pihi dina ieu kitab pasla siami kana pasan nerangkeun puasa. Insyaallahu ta'ala lamun ngeresakeun Allah ta'ala liyazidan supaya tambah-tambah naf'un manfaatna ala awami ka pirang-pirang jalma biasa biaunil maliki kalawan pertulungan Allah anu jadi raja alamu anu banget uningana. Waja'tuhu sareng ngajadikeun kaula kana ieu kitab kahayatin hana saperti matni tingkah matan masarhin sareng sarah pi musabakati dina persambunganana liwafikon supaya ngakuran opo suratul far'in opo rupana cabang suratal aslin kana rupana asal fa inna saroto mangka sayena syarat murafaqatin ngarencangan muwafaqatun eta silih sarupaan nas'aluhu nyuhunkeun kaula ka Allah subhanahu hana maha suci Allah tabaraka maha berkah Allah wa ta'ala sareng maluhur Allah ayyu'inana mugia nulungan Allah ka kaula sadaya ala akmaliha kana nyampurnakeun ieu tauqidat wa yasirul asbaba sareng mugi ngagampangkeun Allah kana pirang-pirang sabab pi iktitahiha dina ngamimitianna ieu tauqidat wallahu a'lam bissawab.